warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi kanita ti Kecamatan Sumber. Leuleujeng enjing sadaya pandangu satia radio pelajar Cirebon di 85,3 FM Cirebon. Patepang deui musim kuring dina acara Warta Basa Sunda. Dina damat ayeuna keur meuweuh dina medsos paguduman catur ngeunaan panyakit nu disebabkeun ku virus nyaeta virus corona. Cek beja mah asalna tina di Cina daerah provinsi Wuhan. Cek para ahli eta penyakit disebabkeun ku virus COVID-19, coronavirus disease 18. Cenah eta asalna virus teh ti bangsalin sasatoan saperti lalai, kalong, jeung sabangsana. Sasatoan tadi didaharku jalma nya atuh nerekap ka jalma. Jalma nu geus katepaan virus terus nepaan ka jalma nu lian. Terus kitu jeung kitu jadi loba nu katepaan. Tepana eta penyakit beuki macet nepi ka sanagri Cina terus nyebar ka saalam dunia. Nepi ka kiwari hampir sadaya nagri geus kaserang ku eta virus saperti Amerika, Inggris, Italia, Jepang, Malaysia, Singapura, sareng nagri sanesna kalebet Indonesia. Nagri anu ngarasa kawalahan ku eta virus ngayakeun lockdown nyaeta ngurung nagrina supaya wargana teu meunang kaluar ti nagarana atawa nyegah urang luar negeri teu asup ka nagrina. Nagara Indonesia nepi ka kiwari masih kena ku eta virus corona, tapi Indonesia teu nerapkeun lockdown tapi pembatasan sosial berskala besar PSBB. Dugikeun ka pembatasan sosial berskala mikro PSBM. Dina upaya pikeun merangan eta penyakit, usaha pamarentah sareng wargana teu dasa uyunan. Pamarentah nerapkeun 5M nyaeta hiji memakai masker, 2 mencuci tangan, 3 menjaga jarak, 4 menjauhi kerumunan, 5 membatasi mobilitas anu kudu dilaksanakeun ku sadaya wargana. Warga anu hade taat ka pamarentahna. Pandangu satia radio pelajar Cirebon karaos kurang sadaya ke virus corona atanapi COVID-19 ngaganggu kahirupan urang sadaya ti mimiti kasehatan, ekonomi, sosial, dugikeun ka pendidikan. Pendidikan kaganggu, sakola ditutup, nepikeun barudak teu tiasa diajar langsung di sakola, tapi diajar ngaguna metode pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pembelajaran jarak jauh tiasa ngamanfaatkeun teknologi WhatsApp, Zoom Meeting, Webex, Google Meet, Google Classroom, sareng sajabina. Teknologi karaos manfaatna di masa pandemik sapertos ayeuna. Ku kituna, hayu urang manfaatkeun teknologi secara bijak sareng tepat guna. Mugia virus COVID-19 enggal tiasa leungit ti negeri Indonesia. Sobat muda sadayana pandangu satia radio pelajar Cirebon, rupina eta anu tiasa didugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.